La ilaha illallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makhfudun bitab'iyati li nafsihi. Lan kang den asoraken kalawan sebab nganuti kadue nafsune ya si wong. Wa hawahu lan hawane ya si wong. Wa man tabi'a hawahu hiya bihi ilal hawan. Sapa man iku nganuti aman ning hawane man maka den hinakeun apa bihi kalawan man maring kahinaan. Ama gola syair kaya oleh ngucap sapaki syair ngucap-ngucap la tattabi'in nafsa fi hawaha inatiba'al hawa hawan. Aja nganuti siraing nafsu ing dalam hawa nafsu. Satuhune nganuti hawa iku hawanun kahinaan. Jelema geus boga martabat hasil jerih payah perjuangan untuk meraih makom indallah. Mulai nyana zuhud, wari terus-terusan berusaha ninggalkeun karesep tentang dunia. Nyai-nyayan lumayan geus teu kabita ku dunia nu dipake kahayang tujuan pokok Allah. Nomor kedua makhluk. Riweuh makhluk teh sakadar dua makhluk teh mun teu ngalem nyacad. Tertera di dalam hati ketika batur ngalem urang bunga, batur nyawad urang bendu, can boga makom jelema nu kos kitu. Lamun dibere soal dunia hirung bekah mun teu dibere ngancam. Moal datang deui aing mah kadinya diondang ge kajian ku kumaha ge sebab amplopna ipis. Eta mah kiai ojeg. Nu kos kitu kiai lain tuturkeun. Komo si eta mah. Asal teu diberkatan atuh geus ngaco. Jauh. Kudu dizuhudan soal dunia, soal makhluk. Qanaahan dunia jeung makhluk. Urang kuari geus zuhud tentang dunia, qanaah tentang dunia. Kadana nomor hiji nama qanaah teh. Nu eueuh ulah duteangan nu aya bagi-bagikeun moal aya jentulna teh. Oh hiji-hiji acan. Minimalna bae atuh nu aya urang tasarrufkeun kana aturan-aturan agama nu eueuh ulah diteangan. Ketika datang tarima ngan urang gunakeun kana jalan nu dipikaridho ku Allah. Turutan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, turutan Sayyidina Umar, turutan Sayyidina Utsman. Geus lumayan nya bisa tapak zuhud dina dunia. Geus nyai-nyayan ku hari ibadah. Nu kamari di mana si khusyuk teh neangan khusyuk memual kapanggih sebab pamare Allah. Ngan jalan khusyuk masa tungtung dina hate geus eueuhna naon karak aya khusyuk. Satungtung di jero hate ambalaya pateep-teep aya mio aya poswan aya sekupi malah hayang ganti hayang boga apansa Vespa geus eueuh ganti ku mio ti mio ku hayang apansa kumaha carana ieu semuanya kudu maling mah. Ieu jero hate urang kos kitu moal aya kakhusuan. Boga pamajikan lain dinikmati saaya-aya bae lah ieu urang urus ku ari japur putut ge dipandian diurus pandian purus jadi bagus. Kula sok tuangan teangan segala kasubang ka Karawang.
geus bae lah rek ibadah mah eta bae hiji satungtungnya bisa nenangkeun pikiran urang ditoel nang karak atung geus teu kudu bang neangan-neangan deui kecuali lamun ditoel nya nangkub wah ieu geus lain garasi ya tah nah ieu mah maksudna kan lain endek sesenangan tetapi endek ibadah ka Gusti Allah terus makhluk ku urang di kitu uzlahan padahal mah teu meunang ninggalkeun makhluk lamun teu boga masalah ketika urang boga masalah meunang ninggalkeun makhluk masalahna deka Allah kuari geus bisa eta tidinya ge ibadah geus mawaan naon sababna si urang kok ieu teu mawaan ibadah teh sangheuk aya naon di jero hate urang ketika ku urang dileungitkeun tentang cinta dunia cinta makhluk mawaan ke ibadah asal maksudna ka Allah mawaan hayang sorangan kuari ngageser sorangan embung ku kumpulan jeung jelema ari lain ngaji mah embung babarengan jeung jelema ari lain jalan ka Allah mah resep biasa urang mun maca sholawat resep biasa mun zikir salat eta dengan sendirina ko nikmat ngan encan datang ka puncakna lantaran nafsu masih aya keneh ti dieulah urang terus ngopena nafsu ulah nutur nafsu kahiji kadua geus beres nomor katilu jelema nu geus boga pangkat kemudian bisa morosot deui amruk bittabaiyati li nafsi wa hawa kusabab nuturkeun nafsu jeung kahayang urang lamun teh dididik ku guru moal beres ibadah ku wajen teuing tarang harari deunggeur cara PKS moal bisa PKS tinggal PKS wacana make jubah emang jubah bisa ngahusukeun wacana calana rek komprangna ka handap haju naon garang-garang samping ka luhur cara potongan Cianjuran emang bisa husu ku kitu lamun bisa husu ku kitu mah meureun urang Cianjur harusu buktina jan teu biasa-biasa bae teu ngaleungitkeun ria posisi ria teu nyaho titah ngaleungitkeun ujub posisi ujub teu nyaho jalan ngaleungitkeun ria ujub takabur teh geuning henteu diurus atuh moal bisa sakadar lisan mah tuh gampang bae dulur sing ikhlasnya urang ngariung ulah hayang nanaon mangga balik we nyana teu dibere berkat nyana nu ngomong nyana anu bendu tadi mah nyana ngomong sing ikhlas bae nya urang karena Allahan bae nanaon ge mah pentatangga ulah sok hayang berkat-berkat geus beres basa bubar ngariung kabehan dibabagi berkat Haji Pudoli kalewat nyana nu ceramahna ngomong jeung babaturana kasing salah mulai kita ngomong gitu emang dia menang di dia henteu lah kajian karena Allah bae kemah tujuhna moal hadir lah eta penyakit eta kos gitu nah ieu kan hese nah eueuh di jalan iwalti kudu make metode untuk usul ilallah thariqah adapun thariqah nu terserah deuk make thariqah naon ente sarua acan deuk qadiriyah mangga anak sabandiyah mangga andek tijaniyah hegae usmaniyah mangga rifaiyah nawawiyah rozaqiyah teh anyar eta mah bangsa mun asup ka dinya ngopi melulu ya Allah ya Rabbi ninggalkeun dunia manggeus ninggalkeun makhluk manggeus tapi ternyata nafsu aya keneh di jero hate urang nafsu teh aya keneh urang nutur nafsu nutur kahayang pokona waman tabi'a hawahu huya bihi ilal hawan cilaka kajian ku kumaha ke kiai aya nafsu teh emang kumaha nafsu mah mun dijabarkeun moal aya tungtungna urang geus sering ti awal ge ngabahas nafsu bae ieu mah carita praktek bae praktekna nafsu mah lamun aya di awak urang osok demo
eta nafsu ngaranna jingnya nama sok ngarayu nafsu eta ngarayu coba tuh jaknya naja batur ge kiai urang ge kiai kan batur geus boga motor atuh sarua kiai mantak naon atuh ja urang boga pangeran atuh ngadoa bae ka pangeran ja pangeran maha kawasa jeung maha sugih atuh pan urang boga pangeran ngadoa mantak kunaon ka pangeran Allahumma rzuqni afansa wa minimalihi mio oh cak Allah kok tolol teuing sia deka Allah mah teu bisa teu beunang kos kitu urang ngadoa ge panjang teuing teh ditegor ku Allah deka Allah urang mah pan lamun ngariung doa panjang jasa eta teh ditegor ku Gusti Allah aing bingung merena cak Allah ieu hayang itu hayang aya ibadah henteu tapi sih ade aya di bab syariat atuh mangga bae sebab itu ibadah tapi kan lamun geus ka thariqah mah ibadah teh diakurkeun izin qalbu ari syariat mah hayo bae Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil terus qabla dan mainasauka hawin alaina bisakaratil maut wa najatan minan al-wafa idzal hisab parawat cak Allah teh pepentaan gitu kan kemudian qabla dina Allahumma ya ghani wa agnina ya Allah agnina ya Allah agnina ya bihalalika an haramika Allahumma salim ya Allah min afatid dunya wa azabil akhirah terus bae qabla dina Allahumma rzuqni ya Allah terus cak Allah ambalai amat apa menta mun ditanya aja Pendi kok panjang amat sih ngadoa beus teh diberkatan pendek-pendek teuing mah eta teh aya kos kituan teh kiai teh aya di syariat mah masalah geus ayo bae satungtung nu talar dibanjung hizib-hizibna hizib ge dipake ngariung bloon kipu doli tolol hizib dipai dipake ngariung ambo tambah hizib nasor emang dek perang wow, pahara jasa. Ai di syariat lah tuh emang teh ai masyarakat ada ngadengikeun mah pek bae. Masyarakat kan geus kieu yeuh. Geus kieu bae asana ieu mah geeusan turun kan ka handap ka dieu. Pajar deuk geeusan, naik deui ka dieu. Turun deui ka dieu. Nyana sing harewas bae engke mun nyana deui ngada urang balik yuk. Ieu keur carita syariat mah atuh satungtung nyana kitu naon ngaranna talar atuh di kabehkeun bae terus di tarekat teu meunang kos kitu ruya rayu ka Allah doa teh kan ngarayu teh ngaranna ka Allah cek Allah aing teu kudu dirayu sesok ngarayu ka aing cek Allah teh sapasna ahli thariqah moal aya jelema ahli ibadah doana panjang-panjang moal aya sadunya moal aya sadunya ieu mah isin ka Gusti Allah. Pas dapat ini makom naon ye? Oh ieu makomna ngariung salamet, ngariung doa salamet bae geus. Malah mah kabelah dieuna mah geus bae hiji bae doana. Asal amin amin rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallu alhamdulillah. Ke ngariung ditu rabbana atina fid dunya hasanah. Ke ngariung ditu kitu deui. Masyarakat tetep kanyahueun teu talar doa teh mah kiai. Ajuda masalah. Panjang teuing masyarakat mah embung. Pendek teuing kitu keneh. Kos awewe panjang teuing embung cek nya atuh. Aya keterlaluan mah panjangna. Pendek teuing komo sautet. Sia mah sok aju ka mana bae heran ieu mah. Na ieu nuturkeun hawa nafsu mah moal beres sok ngarayu ka Allah tanda eta nafsu. Urang ngadoa hayang sorga nafsu berarti. Sebab eta mah perwatekan jelema dikanarakakeun embung dikasorgakeun hayang nafsu. Ulah-ulah urang hayang soal rezeki, ulah-ulah urang hayang sehat, ulah-ulah hayang ieu mah keur carita hayang sorga bae nafsu keneh. Moal boga makom indallah moal. Wajen jujung kelan moal bisa. Teu meunang urang norekat mementa sorga teu meunang. Aya eta cenah sok kadenge sok menta eta mah tabarruk doa Kangjeng Nabi.
ieu mah dibaca sote doa Kangjeng Nabi we menghormat ka Kangjeng Nabi. Nah adapun diri sorangan mah deuk ka surgakeun mah deuk ka nerakakeun mah ngajanu Allah ieu. Eta teh lain ngomong doang di hate. Urang mah keur ngaji mah bener-bener mah coba-coba aing deuk kitu teu siap. Besi ka neraka. Aing teu siap jasa. Berarti nafsu keneh kan. Nafsu keneh. Aya seorang waliullah can kebal di zaman eta Ki Ma'mun eta Ki Ma'mun anon garang-garana Cibarusah. Aya jelema kan osok diutus ku Gusti Allah wali abdal. Terus datang ka dinya. Wo borok di dieu euy. Bude borok. Bilatungan. Di Tangerang ge aya keur ieu. Habib lamun Jumaah di dia, lamun Jumaah di dia di Cilawang pula esok deket jana. Gagaro bae. Kurap. Awakna kurap ya. Mun salat Jumaah ge jana Allahu Akbar. Ju dieu ka juga gagaro bae. Gagaro ngan abah geus bebeja. Kade sing adenya jelema eta. Ulah disingserikeun, ulah dihaharuan. Oh, geus dibejaan. Wah, abah teh nya mah diukna ge ditihang bae. Jumaah milu. Allahu Akbar ditihang. Kayaknya mah gagaro. Bawa turunnya na ruku naonnya nama gagaro batil. Tapi geus dibejaan sing ade. Guys, ieu mah keur carita itu di Bekasi. Borok. Nyana seuri bae. Ke lamun wudu borokna eta na bilatungna dicokotan ku nyana diasup-asupkeun ka wadah ka gelas. Set bilatungna geus uhan bilatung nyana ngala wudu ke nyana salat. Geus beres salat bilatung diasup-asupeun deui. Diasup-asupeun deui. Kitu bae tanya mah asal wudu dikaluar-luarkeun, ditoelan bilatung diasupeun, geus beres salat diasupkeun deui. Aya nu nanya, "Ki, jak kiai lain banyak di ki bae gitu." "Ki, eta teh bilatung kudu diasup-asupeun ka kadenya makhluk Allah, menang yeun Allah." Numantak dijieun ku Allah di dieu ge meureun dahareunnya nana aya di suku kula. Ieu mah menghormati ka Gusti Allah we bilatung teh ulah dibawa salat jangan nama makhluk kos kitu. Ngan ketika geus salat mah tuh dahareunnya lamun teh di dieu deuk di mana? Manan Allah neundeun ge di dieu meureun rezekina di dieu. Datang moal coba pikiran urang ka dinya. Hayo coba. Ye, aya urang mah diantepkeun leho. Leho diantepkeun ka dieu. Ki, eta leho nang Allah. Oh, nang Allah teh teu meunang antepkeun bae. Kebal-kebal asin meureun. Disusut-susut oge. Ieu loba lamun lain wali Allah mah moal bisa. Emang kumaha gitu. Di dinya lah saat-saat kos kitu pangkat ditaekeun ku Gusti Allah. Sebab nafsu nyana teu dikepar. Urang mah pan nafsu teh hayang sehat bae embung gering. Ketika dibere gering teh urang mah ngarasul ka Allah Gusti kieu-kieu teuing. Hitung ku sia sehat sia sabaraha taun kakarak gering saminggu bae ge cak Allah geus gusti-gustian. Ye emang naon nafsu bener. Ketika nafsu geus eueuh gering mah gering bae tuh janu Allah janu sehat ge. Wae dicokot bae. Cenah aing dek dicokot ku gering ya tuh mangga teh teuing janu Allah ieu. Ye deuk kumaha? Ngomong mah urang keur ngaji bener. Ente dibere we gering 2 poe aja bae. Ente cai lah. Kadukun lah. Ye bebeja bu cenah kiai geus sabaraha rupa ieu mau obat. Geus kiai, geus dukun, geus naon, geus dokter ieu mah tinggal ka tukang sihir doang cenah nuncan. Ieu deuk kumaha urang nafsu tah. Iya babaro-baro hayang sorga ke kakak nafsu ente nuturkeun nafsu hartina uhya bihi ilal hawa teh moal buang pangkat turun ente masyaallah karim tah lamun urang nyaritakeun model kos kitu tah dicoba kapan kutuan Syekh Abdul Qadir teh aya muridna anu sukang menta-menta teh menta-menta ge bae di jembatan ke ibadah zikir ke isuk-isuk atau sore-sore menta-menta ge kubatur geus diwali-wali bebeja ka Tuhan Syekh Abdul Qadir aya waliullah ibadahna pohara zikirna pohara peuting tarasara di mana cek ke Tuhan Syekh Abdul Qadir
di jembatan purati menta-menta untuk penan gawe dengan menta-menta doang kita mau formalitas doang diteropong sebab seluruh wali kan aya di bawah tangannya lain wali teman kuka masyarakat geus di wali-wali lain ji jakus hebat jasa segala rupa nage kayak kukula ada dicoba coba kutuan seh mejennya na keur hees batokna dipikeun bleng bae kapirunan udah ngees nyana biasa ndek operasi action nyana neteangan ku nyana batok aing ka mana ieu batok aing ka mana nanyakeun ka sekitar eta batok aing ka mana bejakeun ku salah saurang tuh batok mah nu micun tuh ka ditu tuh kapirunan saha eta jelema nu micun weh naonan paranti usaha aing oh bejakeun ka Tuhan Syekh tah lamun wali moal neangan batok ketika geus leungit atuh leungit bae nyana endek boga pagawean paling nampa atau neangan deui moal kudu neangan sebab batok eta dunia geus leungit batok bae di teangan kula mah tuh kuda kula kandangna emas andai kata anu nyokot moal di teangan tuh anjing kula 1000 make kongkorong emas kabeh geus laporan nu di anu bahwa eta emas teh aya nu malingan bae sabodo tah urusan dunia ieu mudah-mudahan bae nu maling emas kula bisa ibadah ka Gusti Allah sugih Tuan Syekh teh tapi teu ingeteun kana dunia eta jelema susah geus diwali-wali horeng lain wali sebab batok hiji bae ge kudu teangan kota-kota teh datang ka teu zikir. Coba hayu jasa nafsu berarti cinta dunia cinta makhluk nafsu na kadinya jehe bang kumaha gitu urusan jeung Allah nah si Rebatul Adawiyah ditanya ieu nu mantak boga pangkat jadi kutub kumaha emang lalakon kula baheula terus ibadah ka Gusti Allah teh ku Gusti diantep bae satungtung di jero hate aya duniaan aya makhluk kan kula berusaha payah cek Rubatul Adawiyah ngaleungitkeun cinta dunia alhamdulillah lainang kula nang Allah tadi aku kula ciptaan Allah mentana ge ka Allah ku Allah dibere teh cinta dunia alhamdulillah kurnia tu Gusti Allah mulai nikmat ngan tetep can diangkat jadi wali karak nikmat ibadah bae ngaleungitkeun cinta makhluk sebab makhluk mangan sakadar ngalem jeung nyacat kukula diabaikeun teu mahi sabulan 2 bulan ngabaikeun makhluk ternyata alhamdulillah kula nu Allah makhluk nu Allah menta ka Allah alhamdulillah ku Allah dibere teu cinta ka makhluk nang Allah tidinya kula encan diangkat jadi wali bae ngeunaheun ibadah mangan semet sakitu bae kula teu ngaharepkeun karomah ku Allah teu dibere jancan jadi wali karak ngeunaheun ibadah bae kula nyuhunkeun ka Gusti naon ieu nu mantak aya ganjelan cek Gusti ngadoana sing bener oh orenganan doa kula menta sorga tidija kula teu pernah menta sorga Gusti abi ibadah ka Gusti teh hayang ka sorga sama sakali teu embung ka neraka urusan ka sorga jeung neraka mah teh mah urusan Gusti janu Gusti abdi mandek ngabdi bae ka Gusti kitu na teh di jero hate kakarak dironjatkeun ku Gusti Allah jadi wali. Guys, urang bari mah ulah sok ngadoa-doa jannah gitu ulah. Ulah guys. Allahumma nasuka jannata wa na'udzubika min sakhatika wa ulah. Sebab eta hawa nafsu, emang hayang surga mah hayang nafsu. Tungtung nama urang ngadoa aya teu di nerakakeun gerger. Ulah saturut-turutna. Kudu aya nu nungtun. Jelema di zaman Tuan Syekh pengusaha besar. Begitu pengusahana ambruk total menta doa ka kiai anu teu kaharti ka kiai anu teu kaharti ka kiai hikmat beureut aya nu ngabejaan sia tuh lamun hayang menyat deui mah tuh ka ditu ka Tuan Syekh di mana tuh di ditu datangnya na ka Tuan Syekh ku Tuan Syekh ditanya naon ieu kula pengusaha ajo kula menta doana ku usaha kula ambruk supaya menyat deui munggah aja tuh ceknya nanti sok kabalinger mama atuh pan dunia ge geus eueuh munggah haji emang munggah haji ka Mekah atuh lain pan munggah haji maka Baitullah atuh Baitullah teh pan lain di Mekah
Wah Tuhan saya itu bener cakatnya sudah sok tujak tunjuk curhat teh segala itu bener teh kalau naon ka Mekah maneh teu boga ongkos atuh lain ka Mekah ka Baitullah itu jadi awak sia ge Baitullah di mana Baitullah teh eta kolbu teh Baitullah sok datangan teh kolbu perem bedak bentah aya eueuh perem kolbu renungkeun ku hate aya kolbu bentak aya kolbuan kan aya di jero kolbu maneh aya duniaan dunia nu leungit araya kabeh mun anu kayak ngembalikeun dunia geus benta tulung kan maneh ka kiai anu bener aju kiai itu teu bisaeun kan henteu atuh kula ge sarua emang kula pangeran atuh lain kula ge manusia teu bisa ngawujudkeun usaha maneh supaya maju deui ge ieu kula mandek minta doana kieu konsepna geus usaha mata mah usaha nu eueuh mata mah geus eueuh perjalanan eta adalah pagawean Allah fa'alul lima yurid kuari mah kieu bae maneh ti eueuh ka aya nang sa nang Allah dihirupan ku sa ku Allah engke di maotan ku Allah eta menang maneh usaha menang sa menang Allah eta maju nang sa menang Allah eta kuari eueuh dunya menang sa menang Allah balikeun hate ka Allah gerage ka Allah gerage deuk nanaon ge ka Allah bae hayang maju penta ka Allah hayang mundur penta ka Allah hayang sehat penta ka Allah nu boga sehat Allah nu boga sugih Allah nu boga harta Allah nu boga maot Allah nu boga hirup Allah penta ka Allah tanpa kudu make tangan-tangan manusia ji cek gana teh atuh teu bisa kula makos kitu sasalaman beat kan geus tadi beat ku Tuhan saya gas cicing tah dirinya digubung cicing diberenya na zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha sebulan 2 bulan mulai panggil deui kumaha alhamdulillah ternyata horeng dunia mah comberan ih jari hiji ceknya kula mah minta doa bae ka mama supaya ulah resep kana dunia ieu kuari geus resep kana dunia nu kamari kula usaha teh horenganan eta teh ku kucuprakan dina kocomberan mama alhamdulillah wauh jeung mama kula kuari sugih jasa tuh kuari teu boga nanaon nyebut sugih cak nu ngadengekeun pugumung surut sugih kuari mah teh kula sugih jasa horenganan kula kamari cicing dina kendaraan horeng kocomberan cicing di tanah horeng kocomberan cicing di usaha horeng kocomberan nuku kula di udag-udag goreng kocomberan teh ih Gusti mun kula inget kana ka tukang urusan-urusan kos kitu horenganan hirup di tengah-tengah kocomberan beuh mun cacak-cacak henteu wauh jeung mama meureun kumaha lainang mama pan tadi ga titah ka Allah teteh nu ngitukeun lamun bebejak haji pendi mah bot tunang saha deui bisa kitu teh panang aing atuh mah berkat sia ka aing bersyukur mun aing kejebur sia eta pan kieu blon teh makos kitu hei sia keur ieu kan masantren di aing tina teu bisa amil jadi bisa tina teu bisa jurumiyah jadi bisa kuari sia jadi jelema jadi kiai kunaon tilok nyaba ka aing atuh wayahna bagi dua totolol teh kiai kita bagi dua kudu inget ka Purwadaksi sia ti bodoh ka pinter teh kapanang aing eta kiai jahanam temen nu kiai teu beres teh kiai kuari mah nu mantak sagadaya alumnian kupaya kararumpul imah kiai engke nya nangieunkeun gerakan-gerakan lumayan aya leuwihna tina gerakan eta jeung meuli ban Fortuner kiai tolol kan kiai torikoh moal kos kitu etan bangsa kos kitu teh kiai kocomberan urang teh lamun ngomong kos kitu kadengeun ku nyana marah ieu kan makom wali keur ngaji teh makom wali teh kos kitu segala menerima siswa baru rimpak pondok pesantren naon ngaranna pondok pesantren naon eta ngaranna pondok pesantren Darul menerima siswa baru jahanam temu kos kitu nu kos kitu
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dek mana abdi iya mas antren. Jadi mau pondok, ke kampung pondok beras sekali itu tuh aya pondok. Kiaina aja pendi di situ. Bisa dagang karung saya di situ mah. Oh, ulah ka dieu ke pondok mah tuh ka ditu di dieu mah henteu, teh lah sapira dieu ngajina ge letik teu, endek ge diulah-ulah. Ieu mah lain bejaan masyarakat supaya marondok ka dieu nya. Supaya jara di jelema. Orang nyana ge teu lain jadi jelema ieu jurig. Ulah aya. Tuan Syekh mah dikitukeun ge bu, mama cacak-cacak abdi lamun teu kapanggih jeung tuan meureun bae dicarekan ulah ka mama ka Allah. Mbak teh ieu teh neuk nungtun di ka Allah kan ulah kudu ka mama kabeh nang Allah. Nah, kuari mah geus kapanggih dengan cepat nyana lantaran cerdas. Kuari teh geus aya dina ngeunah rarasaannya na dunia teh hina, dunia teh kocomberan ngan encan diangkat-angkat jadi wali. Kunaon sebabnya na menikmati karena kangeunahan eta nafsu ngaranna. Ieu keur carita nafsu, urang mun ngabahas nafsu ti mimiti mah geus panjang teuing. Ieu mah keur carita jelema-jelema nu ibadah dibere kangeunahan nya menikmati kangeunahan eta teh nafsu. Oh, cak jana teh atuh kudu kumaha ieu? Henteu kudu kumaha pice dan bae nafsuna. Engke bakal dicoba. Ketika orang ndek nyoba micenan dunia bakal dicoba ku Allah didatang-datangkeun sanggeusna didatangkeun loba nu menta sanggeusna loba nu menta engke loba nu leungit ndek kumaha sia iqrar dihareupeun aing cak Allah bahwa sia teh ndek ninggalkeun dunia ku aing dunia didatangkeun menyikapi datangna dunia terhadap siapa nang aing ndek kumaha sia sanggeusna aya di leungeun sia eta dunia nu kumaneh hendak ditinggalkeun teh ku sia dinikmati apa henteu mulai aya daratang jelema nu menta-menta berbagai lapisan-lapisan nah ku ari sia menyikapi dunia nu ku sia deuk ditinggalkeun kumaha sanggeus sakos kitu engke aya dunia nu leungit nu direbut dan lain sebagainya sebagai sia manusia nu ikrar deuk ninggalkeun dunia coba sia kumaha menyikapina ketika urang deuk ninggalkeun dunia jadi cobaan. Ketika orang ninggalkan makhluk dararatang berang peting terus bae dararatang engke ge makhluk datang nu ngalem anu nyacat engke makhluk nu mere anu menta engke makhluk coba sia menyikapi makhluk teh kumaha lantaran di jero hate sia ikrar deuk ninggalkeun makhluk deuk ka aing ku aing didatang-datangkeun makhluk ti berbagai lapisan masyarakat ti mimiti nu susah awewe lalaki nu sedang pejabat kabeh datang sia menyikapi makhluk kumaha bener henteu sia deuk ninggalkeun makhlukna deuk ka aing. Ketika ndek ninggalkeun nafsu dararatang menikmati henteu sia kana keindahan jeung kangeunahan. Model tadi tah jelema dikaluar-luarkeun kitu bilatungna. Eta kan jadi kangeunahan buat dirina. Nikmat amat cekeuna horeng bilatungan. Eta kan nafsu, mantak diasup-asupkeun deui ka dinya beusi eta teh termasuk nafsu. Asup-asupkeun deui ka dinya, antepkeun kumaha Allah bae, paeh nang Allah hirup nang Allah. Ngomong mah keur ngaji bener ditajong bae mana ieu fa'alul lima yurid lu badak deuk jadi wali ngeunaheun ngomongna wali praktekna lamun eueuh guru mursyid hese jadi wali mah nu sebut wali murad jarang tetep make perjalanan kitu nuturkeun Kangjeng Nabi sebab Kangjeng Nabi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir ndek datang geus datang ka mana urang nuturkeun Kangjeng Nabi jeung nu dituturkeunana naon ieu ti Kangjeng Nabi eueuh urang teh ieu anu ngabimbing urang manuturkeun Kangjeng Nabi teh sok diceramah-ceramahkeun ku tukang ceramah ieu mulu dan tuturkeun Kangjeng Nabi tah lamun dahar cek Kangjeng Nabi teh ngan 3 doang tutur nu kos kituna atuh Kangjeng Nabi mah dahar 3 ge korma urang coba mun dahar kitu mun dahar urang sangu aju make 3 sedengkeun sanguna bulog asana ti isuk Habib Rozak eureun-eureun magrib dahar ji atuh nu kos kitu da mah eta mah urusanana teh mah urusan lasapira tuh nya urusan pakaian tuturkeun Kangjeng Nabi urusan sare tuturkeun Kangjeng Nabi teu salah lain eta dina thariqah hayang usul ilallah mah nu kos kitu mah tah sapira ning sapira nu kudu dituturkeun naonna sifat nu wajib di Kangjeng Rasul hiji sidik wajib Kangjeng Rasul kasifatan ku sidik mustahil Kangjeng Nabi kasifatan ku kidib tuturkeun ku sia ulah aya
bohong saeutik-eutik sasieun ulah aya di diri sia bohong. Bohong ka Allah, bohong ka makhluk, bohong ka diri sorangan. Awas ya. Urang mapan bohong ka Allah mah alhamdulillah henteu teu kaliwat. Munafik karana bohong ka makhluk terutama ka pamajikan, komo pedagang, bohong malulu. Pegede gedena bohong pedagang. Pejabat gitu kayaknya. Mama, ya nanti kalau kesorean jangan dianya. Bisa di kantong aing kabeh. Da bagus karena itu emang tengah bohong. Di tengah keluar hahaha bae. Moal teu ku galedeg teh jelema. Enggak bohong ka pamajikan, enggak bohong ka anak teu meunang. Enggak bohong ka tetangga, enggak bohong. Tah, hiji tuturkeun ente hayang boga makom Kangjeng Rasul boga makom teh kewajiban ku sidik. Jelema moal aya nu dibere makom keur di luhur kasur moal aya. Ya Kangjeng Nabi ge 3 tahun teh uzlah ka luhur teh emang kumaha gitu. Lalawara nalika geus teu berasaan boga nanaon sabaraha atuh kabeh ge nu diangkat teh keur meujeuna masyarakat kabeh ge. Atuh Kangjeng Nabi Ibrahim keur di jero seuneu. Diangkat dibere kanikmatan wusul ilallah teh kapangijeng Allah teh di jero seuneu. Kapangijeng Allah teh di jero seuneu. Sakitu panasna justru kanikmatan jang Kangjeng Nabi Ibrahim mah. Tara aya jelema diangkat jadi wali di spring bread. Moal aya jelema diangkat jadi wali di luhur spring bread keur kikieun bae diangkat engkau adalah waliku. Komo ti hotel ka hotel ti moal aya. Moal aya jelema keur dinikmatan dahar di restoran pakaian bagus diangkat jadi wali moal aya ku Allah ge engke teu dimasyakatkeun iyalah ngan beda-beda engke tipeuna dan eta mah rahasia masing-masing. Nah kos gitulah eueuh Kangjeng Nabi Yusuf di jero sumur di penjara eta tah keur usul ilallah. Kangjeng Nabi Ibrahim di jero seuneu, Kangjeng Nabi Musa di Gunung Tursina. Wabeh nu keur ngeuneunahan dibere usul ilallah na teh keur meujeuna manteng ka Gusti Allah. Sok geura ti mimiti Kangjeng Nabi Adam, Kangjeng Idris, Kangjeng Nabi Nuh, Kangjeng Nabi Hud terus kabeh usul ilallah na teh saat-saat keur dihina. Kangjeng Nabi Hud diangkat jadi rasul teh keur dihina ku masyarakat, diangkat jadi rasul. Dihina di edan-edan, Hud edan. Habib Rozak edan anyar. Tuh kan kos gitu. Saat kos gitu nyana menjikapi ka Gusti Allah. Oh, abdi nang Allah, masyarakat nang Allah. Nyangakeun sadaya-daya. Diresepkeun nang Gusti, dibendukeun nang Gusti. Atuh abdi kiri ka Gusti. Ya, isuk page toge bakal maut ka Gusti ieu. Geus teu aya dampakna naon. Cemohoan masyarakat, penghinaan masyarakat, dampakna naon ka Kangjeng Nabi Hud, kakarak diangkat. Usul ilallah. Seluruh nabi pernah mukalamah jeung Allah. Usul ngaranna. Rasul henteu usul ilallah. Atuh urang geus sebagai umatna, atuh usulkeun ka Gusti Allah, ngobrol jeung Allah, loh. Ndek ka mana? Ndek kondangan. Ya mau usul ke Allah sih kos gitu. Dan bantak nah carana iyalah ku dihitung-tung ku guru mursyid. Nah ieu carana mahfudun bittabaiyah. Boro-boro urang nyaritakeun nafsu nu awal geus panjang jasa ku ari mah praktekna bae hayang sor begabae nafsu. Ketika di awak urang ieu aya ka nyeri dipikeun ku urang menikmati kanikmatan atas nyeri ku ari ngeunah nafsu. Dina syariat mah tuh meunang dina syariat mah pek bae teh atuh ka dokter ka mana syariat makom syariat mah atuh makom syariat mah ketika jelema geus deuk ka hakikat henteu meunang datang ke dokter teh di makom hakikat deuk makom hakikat turun teu bisa kajen gua kumaha berarti nyana yang sesenangan di dunia mah lain tempat sesenangan jang usul ilallah kumaha carana Allah engke mere mungkin kesulitan dunia mungkin urang digeringkeun mungkin jelema arindit ti urang atau Kangjeng Nabi Ayub baik ge atupan dihina kemudian disilibkeun di hadapan gunung jelema kabauan kabeh batur nyalingkir kabeh pamajikanna sorangan ninggalkeun Kangjeng Nabi Ayub tinggal hiji-hijina bae Siti Rohmah lantaran turunan ti Kangjeng Nabi Yusuf alaihi salam
eta bae nu setia ka dinya jeung dulurna anu setia ka Kangjeng Nabi Ayub kitu ge cak Kangjeng Nabi Ayub besi maneh riweuh malos bae ka ditu kula mah geus teu kudu diurusan saat batur-batur ninggalkeun nyana wusul ilallah tuh ente ulah nyaritakeun jadi wali haju kur naik motor miong wang wah ieu lalakonna tetep bae kudu suluk kajen kumaha ge ngan engke beda-beda ieu mah keur carita metode aya jelema anu kaduluna hehebatan bae tapi diangkat jadi wali atuh aya tuh tenang bae sih tasugan bae ente nu eta atuh kama qala syair wallahu a'lam 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 syair wallahu